cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente Musa kunaon apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa naon nu aya di leungeun anjeun pan anjeun ngomong hiya asoy atawa kaubiha wa ausbiha wa subhanahu wa ta'ala tepat panjang amat ayo eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah waduh pinter ente cek Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempo cek Gusti Allah kabutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta hei aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa aduh aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh ditaon deui sia hayu naik seetik belemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuarima atlas ayat geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHE segala tamer kuarima dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda
datangkah Yos ya naon gitu motor buatan Cina datangkah buatan Jepang ke buah macem-macem aja Masya Allah yang kebutuhan sih ya urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh kermujuh dan nangtung aya mobil Toyota sangat cepat woi cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya nate apa itu mobil gitu Daihatsu oh memang bagus buatan Jepang cak urang Jepang nak kana Gus Dur kieu benar Gus Dur keur mikir jan keur mikir ieu Jepang hebat amat cak kan gas naik mobil gua motor Yamaha Jepang cek jangan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol Kawasaki Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus cek Gus Dur teh. Beres turun datang kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang bener cek Gus Dur bagus ele aing payung ya cek Gus Dur bareng turun cek di tempat anu dimaksud harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur sial eleh sia ku aing cek Gus bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal ceknya aduh jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir ceknya ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah hari Masya Allah nah ieu kebutuhan cak Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia maka ku aing ditaklif titah ibadah ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia kai malah lamun keur beberangkatan nu opat jadi 2 zuhur perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zarah teu salat blon Masya Allah awewe onam bebeja moal sholat kula mah head cek nyawet nyonte lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah ayo sia nongtot bol bisa ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga Masya Allah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas dohorna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus peting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol
Aing mangala wudu lah, salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep. Dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ke jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang tipeting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab teu boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke jomol bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya mengurang sadar datang kadinya hirup teh eta. Enggak saya datang kadinya. Mercy nyaho ngaran doang. Nyaho ngaran doang mun urang mah. Teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bah saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban. Aki-aki naik, atau pada turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju nginum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kai. Ayo. Nah. Jang nyampaikan salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus di mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa menteknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu gimana mimitina ieu aing dipangerankeun cek Kangjeng itu ka Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad
ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat diantarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahhab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah masyaallah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid masyaallah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus masa sabaraha tahun mah santren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha namun sabaraha tahun bahasa santrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mah santren tileleutik cenah kula mah santren teh memeh lahir geus mah santren nah iya parah ieu mah budak ieu parah ieu tah eta kareh mah kumaha kitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah masyaallah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku jangan sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah teu kabawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang meudang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian aing nu teu susah atuh maka kamari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tah les pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung teh kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunana kitu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadangena tiis mentek permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pa geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha
walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing teh geus tambahan deui ka dina kulu wasabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida digomkeun imma maksudna untuk nguatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah teh nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing asa ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabara di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan bakos kitu ngaji nundutan bakos kitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa rasul terus lamun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus eueuh sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus eueuh kabisa nya naon poho malah mah nyana ngawurukan incuna gade wagi dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah
Cenah ngaji di aki wa kos kieu. Yang kurang lain deui. Aki-aki blon. Nyana pede bae deui ngaurukan ingsu. Imma ya'tiyannakum rusulun. Lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul. Di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati. Anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula. Hiji rasul nu teu nyaritakeun. Di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat. Anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat, berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina, urang Gaza, nu kuari keur di perangan jalur Gaza, Gaza urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana urang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kiih ge bengkok keneh. Kiih bengkok keneh. Ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran deuk kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi amprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kangjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu biha min tepan panjang amat." Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakarak ulama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watu. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira ka dieu.
tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadian neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia teh cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu ai sumur pareum teh di mana karena sumur pareum ka sumur pareum ditanya akunya jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar erbis teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun aya gitu baca Kangjeng Nabi Musa geus hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa dikeun di Bogor Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu mah budak ieu tok torokeun ieu deuk iraha tuh ieu budak nah deuk aslahana iraha pamanittaqa iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum
yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wa la yakasien ai sieun mah kaharep lamun urang dek berangkat jam 11 peuting dek ka mana sia dek ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun tah ini diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya kasieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing bae kieu keur nyaritakeun masyaallah kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh meunang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang penharita jo kan aya 250 deui penharita pakai usaha jo usaha teh akan ancur-ancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di hadapan jembatan jah hari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awake kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae Kak geus aya di ditu na meureun nanti lauhil mahfuz na ja pinter sia ye aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagal mentian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik Kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye atuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nah naon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah ge teu ngeunah atuh kula balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta. Iya, babadi taqwa waslah. Cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaharep moal aya kasieun, nu katukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieuna we aing geus eureunnan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku hari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus eta hazan ngaran
lamun uncan khauf ngaranna tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim walahum iya sana sorga berarti Masya Allah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunaheun jasa ku urang praktekeun coba kuari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teu budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP mun dikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP pohara jasa kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga sial kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuat yakusuna alaikum ayati tarolah tama kaheurian ieu kumaha digunakeunana beureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilap nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung rek nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleut tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip da ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun dia kari tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya natita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah mah henteu mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat kuari mah Allah mah terus bae waya ngahirupan waya ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan beliun kumaha deui ku tsunami dan lain sebagainya urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho na ieu wallazina kazzabu jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhudkeun ka Gusti Allah edahan syirik manehanan
endahan nyembah ka patung ka batu, endahan nyembah ka makhluk, beladena nyembah-nyembah teh ka jabatan jeung dunia. Wasak baru sombongnya na anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman. Ngata ulaika ashabun nar, jelema eta jadi bakal jadi penghuni neraka. Sabaraha bulan di narakana, sabaraha tahun di narakana. Oh, eta mah geus aya kontrak di narakana. Hum fiha khalidun. Nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka, terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate. Na'udzubillah min zalik wari. Amerika kerja di raja, Inggris, Jepang, Jerman, negara-negara kafir lah. Rata terutama mas sekutu-sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kebeladian kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel, menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nya ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard, teu percaya dibere katutup bae, percaya. Nah iya bakal jadi penghuni neraka indennya na di neraka na hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang, tatadina iman lain, tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard, percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah. Tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat, kita salat sapoe sapeting opat, boro-boro opat hiji ge henteu. Kita puasa bulan Ramadan, jam 7 geus kagoreng sangu make endog di sial. Kaambeu kitu ku urang seungit jasa. Masyaallah, masyaallah. Aju ngarokok deui. Mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel. Urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 1 2 3 ngarokok cus. Motor teu boga, sepeda teu boga, di dunia cilaka sakitu kacilakaanana. Jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah. Nah iya iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat, ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam, berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik panyakitna ngan saukur make bodrek doang tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sanuna supaya ngancul mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga. Nah make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan. Engke ngobrol ban, ieu mah sia ka neraka heula. Oh, saudara teh. Ini bener. Ngobrol ke di ditu di sorga ngobrol. Emang ngaji mah langsung teu ke neraka deui ngaji mah. Itu beneran mengaji. Henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik. Terus sama mengaji, alhamdulillah hampir mengaji hampir cekeun teh. Gan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna. Aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae. Ya ente mah ka neraka sakeuna. Sabaraha aya meureun aya 100 tahun mah. Paingan peneng mah gede gitu. Yes. Jadi kajawa di dieu penengna. Mantak dipermasalahkeun, ditanyakeun ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, penengna terus-terusan henteu. Jadi makin hari makin ngaletikan, ke leungit set nan angel tetep. Ya Allah. Atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha
sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakan ka Kangjeng Nabi ku sahabat. Oh ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae. Nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila. Nah lilana sabaraha? Oh lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka. Kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun, mun di neraka 20 tahun 20 tahun, mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di neraka sapoe ka sorga leungit geus langsung ya eta mah geus nyumput bae heulanan ulah ka kapang jeung jelema nya di pager kieu bae lah. Apa teu kajawa diana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai. Aing paling nggak ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula. Ya karim masyaallah. Nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeunana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadegeun televisi atuh naon ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadegeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas ieu mah budak maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajakna ka dinya deui ka dia lain ngajak ka Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak ya kalau inget beringin sok inget eta teh sok inget anu di itu Abu Nawas ngalamun di tangkal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin sakieu gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bade ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya nu ragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae aing jagana maha adil Allah tuh. Jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi
Iya mah kula inget tah ahli sorga jeung ahli neraka. Sorga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae we. Ahli sorga geus di sorga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli sorga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli sorga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli sorga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke sorga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka sorga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli sorga. Bagus ini kita buat jembatan dari sorga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang sorga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat. Jangan tinggal di sorga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakeun, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atuh yeuna. Ya oke, Gus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jakna barang diteliti di neraka paengan cepet orenganan boh improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu matak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli sorga ya eta. Di ahli neraka ieu. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha teu lambat kumaha sapira ahli sorga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya na baca. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nya babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Jadi pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum
ya zanun jelema anu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun alaihim walahum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna kumu geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turkeun datang ka paeham capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara urang geus kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya orang nutur-nutur ham nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ku dengkul we jauh otak kiai kos urang majang naon atuh otak nakadeulean di hulu tahurang tapi tetep bete disebut pinter disebut lagi disebut otak udang ya sih ada udah kayak selamat di akhirat di dunia onam lah mal kebal di dunia udah ngeruk cerita boga pemajikan galak paling mal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pemajikan urang ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pemajikan merdeka mantap jelema nu pemajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna ai teu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui henteu di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang ten ditahan ka neraka riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom alhamdulillahirabbil tolol dasar tarolol kabeh baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio dipareuman dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai ku ari mah kiaina jualan radio kiaina boga TV Ambalaya di imahna di imah kiai teh di ruangan harup gede di tengah di dapur di WC aya di WC Masya Allah asana engke mangeureunannya TV atuh dibawa ka masjid bukti ku ari HP saya TV-an dibawa ka masjid engke masa karat geus lain la ilaha illallah TV mana HP mana wah engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah na'udzubillah min dzalik
ialah amr ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar titah teh amr demokrasi nahi munkarat sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat silahkan anu jadi pemerintah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah ke. Aduh ada ringgis Masya Allah kan. Nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka dulu ibadahna ka Allah inget ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari orang ngadengewem Semarang Oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya Kuarima Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu gitu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat cek malaikat Allah ta Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur ku ari nu di kantong HP toel bril toel gua ge cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu Akbar aya anu Allahu Akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah aja mah aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ya tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah. Coba eureunkeun kumaha kuari seuseurean Gusti tuh gua dosa teh dicoba ku Gusti Allah lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih
Tapi ketika orang jaritakeun torekat maju ke hakikat bakal kapanggih horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobakeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah, ngan nanya doang eta keur naraon ngaji. Oh ngaji berangkat deui ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae. Kajian teuing deukeut, kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung, Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang na ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aja loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah. Tah badak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana? Ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngejebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanya ditanya eta murid henteu teu ngaku kumaha. Wah, eta mah kiai pendopo nu geus kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipiceun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang dedegean nu ieu eueuh kaget urang kaget teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot mah teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah ketika dipiceun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedegean nu ieu nya mulai ngomong sorangan eneng ka mana eneng itu gara paraban padahal deuk pae lantaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti Haji Pendi mah mana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol deuk daun emang mbah deuk gitu whatsappan. Ya Allah dek Facebook cek. Aduh Gusti Allah. Nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekal kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya nangis beres eureun woi kuda mana kuda sararia jas lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering lah Allah cager biasa etik di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik acan goblok can balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari
aju HP tina 3 jadi 2 malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam dia terus diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka sorga bae ai lalakon kos ahli neraka di kumaha tulang sakulhum-kulhumna pagawean sorangan atuh sorangan lah teu bisa dikuluhum-kuluhum Masya Allah karina ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta bos satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener didemokrasikan kulamangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam aing mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah loh diuji sok nyanyawanan geura paes ya dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha malah Haji Peni tak adil Haji Pudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetap di negara teu dikondisikan amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyieun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta ku harita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan eta mah anu liar ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah Masya Allah nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa dan kalang gitu nage yu urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai haju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngedahannya milu ka ditu ieu nu bahaya mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majlis taklim tinggal majlis taklimna doang lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an berpatokan kana kahu
kanahab KUHP menang urusan negara ulah sok dibawa ke majelis panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabatijin wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atau nyeun gambar Ka'bah haju kurang dijadikan partai doraka sia kajeung lain kitu-kitu atau ya kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh ya maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib nganjang ngahirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan orang kuari boga duit bisa orang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang temahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet da diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun ayat 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun ka tambah 17 tahun berarti umur sabaraha berarti sabaraha 77 asana asana nu berangkat rohna doang iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina wes geus kos kitulah aturan nanya nu nyieun aturan kan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu alam jakuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung baheula mah pan nyebutna sabeung kuari leuwih berarti liput jadi dikamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara geus sok-sok aya nyaho sih melah geus tamu aing teh mah nyahona henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus teh mah urusan aing henteu ieu mah hayang nyaho ditembak sakuai supaya nyaho-nyaho sagala ulah atuh geus kitu geus
sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mah deuk nanya be, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui, Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kahandap. Cek malaikat ieu mah geus ulah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu kuari orang tuh bisa nyaho tuh menang nyaho, tetap di akhirat bakal diselesaikan. Disebut naya faslul qada, perincian hukum. Nah eta keur carita di negara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin, ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zahir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian jadi bisa hiber ka Mekah, memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nya. Ayo bisa datang ke Mekah, perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah ka kawasan Allah maha kawasan Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun. Yogyakarta, Jawa Timur, kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saeuti moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit parair makana eta bangan sadetik teh goyang kabeh, goyang Karawang ngeunah. Lebih goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kulasanati. Kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi sebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati. Ayat kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif, umrah doang ge kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan orang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atau 2 tahun sekali
atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa, paling ge urang bisa umroh. Aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh, padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dek yeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kana kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ngabangunna deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu meunang sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Padahal urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Jelema nu hees di masjid teh baheula sok dibalangkeun ka kuburan. Di Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocoprak bae kula mah hees nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Tah ieu. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu head teu meunang ka imah Allah, anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ke Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunia. Atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap jelema norekat. Kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin dunia batal norekat data di Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf bi alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina naha warukais naha. Ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape
nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema bos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes hape dibawa ka masjid lain deh mikir goblok di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah deh komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha keisin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jeung jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawaan jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedongnya na panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan ngambo pohara jasa teh mah sugi kabeh-kabeh da udah hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh